anjir aing meni gawe capek aja tadi anjir tapi haus aing euy tapi aya tangkal kalapa ya saha ieu nya mumpung anu bogana ya di Yogi deket tangkal kalapa ieu ya cacong nyobaan wae ka jalma langsung cang tanyakeun sugan wae dibere mang ari ieu kalapa saha ieu Eta nu urang kumaha kitu Jang? aing geus gawe capek dah tadi aing hayang kalapa ya ngarot ieu duh Sok we da eta mah nu urang ala we ala sok. nu bener Urang ge ya hayang da. bener Bener ta eta hiji 2 3 eta teh nu urang kabeh. oh iya teh Heeh, sok we tunda ieu nama heula atuh. Sok we ala urang haus da. kajian di ala ya Kajian sok da nu urang ieu. Anjing ku aing gawean ieu. Urang ge ieu keur ngareureuh di dieu, urang eta apal nu saha ieu. Jang, kumaha mang urang ka ditu heula nya sok. ngompol. Sok we heula ngala ieu dua mah nya. sabaraha ieu sing bener ieu Ngala dua. Hiji urang hiji, dirinya hiji. oh kitunya Urang ka ditu ngompol heula nya. rek di ala heula ieu nya Oh mah nya ya sok sok. Alhamdulillah eta teh geus usum ieu deui geus usum naon macul deui. Ngirikan heula sawah. Sugan ke minggu hareup maek kita maracul euy. Soalna jigana geus kudu sagedeung deui talandur tuh batur geus mulai ngadarurukan belah ditu ge. Aduh, kadi heula ngelikan heula kalapa ya. Biasa nama kalapa urang teh sok aya nu ngala we aing teu ngarti. Unggal-unggal ge da can pernah diala. Ceun. Kena ieu saha ieu nu wawanian jiga ngala kalapa urang ieu mah euy. Oh, jadi iya paingan kalapa aing teh unggal-unggal sian sok kalapa kalapa aing teh. Hah? mantur Entah kumaha eta sia geus pugu naik di dinya. Iya, Ieu kalapa saha nih nu aing? ieu mah tadi dititah urang mah Tadi ya sia turun eta kumaha maksudna? Saya aya di luhur ku aing.